eta dititah ku salaki teh kelanan atuh kagok keur geus sia TTS buru mah minta cai kelanan dia maca heula SMS ti saha tia tah gitu brak babetkeun geus atuh mun kata tuluyan kitu bade ngahaturanan linggih saha Pak pindah ka dieu urang nyieun keanehan maka yang pipiluan karena urusan jelema urusan juri geus pipiluan naon maksudna geus ya lain naon maksudna ngalah duit geus aya dagang baso ngalah duit mah pecakan sarerea sadunya dagang baso sanu rek meuli aya naon Pak urang ucing-ucingan ya tayeuna wujud Bapak teh geus diteuk-teuk jadi opat ku saha teh ku Arjuna digemol dek disetorkeun ka pigurueunana kumaha tuh urang cokot ku Bapak urang gupai he dulur kaula anu opat geus jadi opat potong yap dihaturanan linggih kalayan mentang bentuk hiji-hijina iya kaulah salaku pancerna nyalukan anjeun Arjuna kata tangko teteng milarian wujud Semar teu aya tina gemolan si horeng ieu wujud teh cing balelesat anu opat potong teh malah datangna katumaritis teh lir katumiri notog leuwih lami-lami ieu opat wujud teh opat potong teh jadi opat wujud manusia tingali pot aya saha di buruan waduh katumiri pelangi nutug leuwih nah apa jadi jelema oh Star Trek orang planet turun di langit moal alien alien mah keur ngetuk balik nih kakawen kita di miheulaan nurungtung yap ka dieu sampurasun eta teh saha Pak engke we tanya ku maneh saha tersangka orang bisa patepung deui linggih aduh cepot saha itu salamet maneh dawala nu dipika melangku Bapak teh jang nah saha teh ieu Bapak maneh jang Bapak abdi nya lieur engkau mah ceh aduh tersangka bisa tepung deui linggih jadi aduh cepot salamet maneh jang dawala saha kitu teh ieu Bapak maneh jang ke aing teh ngimpi naon teh kumaha teh tersangka bisa patepung deui linggih aduh salamet cepot dawala salamet saha ieu ieu Bapak maneh jang teu cekah harti aya ngakelanan ari ieu Bapak maneh sarua lieur sarua Bapak maneh wilujeng tepang deui aduh anak king nuhun jang maneh salamet ieu teh nu hareup warnana putih kuning abang ireng ieu teh saha ieu teh Bapak maneh jang ieu Bapak maneh jang ari ieu Bapak maneh
nya salaki mah itu kabeh nya anjir mah kuatan kulimaan dulu edan mah euy waduh kelebihan mah paingan ngehep-hep di kamarnya teh we saurang nungkuk mun tobat alah aya keanehan kieu bapak kumaha ieu teh abdi can kapikir aduh bapak aya keajaiban geuning bapak mah teu diremus ayat-ayat Allah teh jeung nyatana bisa ngabuktikeun 4 kali 5 panser teh ieu bapak anu sok didongengkeun ku bapak geuning bapak mah abdi mah pak seueur hijab keneh nu matak diuk jang diuk Gusti paingan emak bogoheun ieu salaku panserna nyaeta Sang Hyang Dewa Nur Cahya doh loba bapakna cepot mah deuleu loba bapana can bapak tere can bapak Syarif can bapak Eding can bapak Haji Sidik can bapak Haji Sidik can bapak Yang Ati can bapak Yang Atin can bapak Kukut can bapak Oong nah sia teh ah can paku Metmek can bapak nu teu nyaheun aduh cucu can bapak nu teu ngaku ini ampun euy geus atuh alah ampun euy lah asa kuararaneh nya euy ieu pak murnya anu disebut romantika kahirupan teh keajaiban anu teu mungkin ceuk abdi mungkin wae ceuk nu kagungan mah bener nya nu macak mungkin saja dikerdilkeun pisan atuh we tina gemleungna kabeh teh dewek bener dileutikeun ngahaturkeun Tripuduh Laksa ketika bingahan kaula parantos dongkap nyumponan kana pangangkir sampean salaku panserna taku kituna mangga bade nyangakeun ka salira salaku panserna kaula parantos ngawujud sewang-sewangan kalayan warna sewang-sewangan ku kituna setiap aya dat aya sifat asma jeung af'al nyangakeun ka salira salaku panserna sudah teu ngalalarti ngomongna oge euy atulah tahu teu ngarti mah jeung aya dat naon teh bece Pak dat sifat obrol anu asma dat sirung sifat dat sifat asma af'al tauhid ka jero sifat badak dat sifat wedak lipstik shadow tong di bawah heureuy tong heureuy pingaraneun anjeun dat kitu ngaran kitu rupa kitu warna sewang-sewangan anu mawa doh watek sewang-sewangan pingaraneun anjeun anu panghareupna anu kacahayaan bodas nyaeta Sang Hyang Nur Banyu ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu sae dupi kaula anjeun kacahayaan koneng pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Bayu Nur Bayu teh naon angin tobat dupi kaula anjeun anu nomor 3 kacahayaan beureun pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Geni tah akage genti wayahna da beureum Nur Geni mung engah yang nurulung saya pisan mah nurus tunyung tah kitu saya tuh romantis tetengaran teh lain romantis aing mah roman bek ngahina ka aing teh dupi kaula tah anu pangtukangna kacahayaan hideung Sang Hyang Nurdani Nur Bumi
Sang Hyang Nur Bumi nya baiklah Nur Dani we atau Sang Hyang Nur Osin sebab Osin mah sok ngukut hayam camani alah saha Pak nemete anu pangpekerna teh Sang Hyang Nur Uti Bumi nah ari silaing misalnya dengan Sang Hyang Nur Bumi jauh-jauh atanapi Sang Hyang Adekarsa teh sarua hideung benar dupi apa nah apa anjeun wayahna anu Nur Banyu timbalan wayahna pangbejaankeun Gatot Kaca kaula pangbejaankeun Bima kaula pangbejaankeun Kresna dupi kaula pangnewakeun Arjuna wayahna Arjuna tewak telemkeun dina cai kahuripan dina situ cikahuripan supaya eta panenung jurigna lepas di palih mana situ cikahuripan deh Pak tongoheun Saptarengga eta teh aya dina Mahabharatana Pak isna ari maneh da di dalang batur mah can nguping gitu ya tah kitu ya sae apa kaula kedah ngawartosan Gatot Kaca kaula Bima anu tukang kaula Kresna nu tukang kaula pikeun newak Arjuna urang telemkeun kana cikahuripan abdi newak cepot telemkeun ka sumur paheula-heula we jeung aing amina cing sia aing nek newak warisan tah sakitu ayo pada lumampah dina waktu ayeuna unyuk sumangga kaula nun cepot dek milu ka bapa nu mana maneh dah bingung aing di dieu yeuh tingalian deh mangkani aya 5 piliheun teh ceh 5 kan kudu milih nu mana aing yeuh pilih sakuna we teuing ada moal ka itu ka dieu geuing mah nya ka itu ka dieu we sakitu mangga los bejaan maksudna samper urang serang di tiap-tiap penjuru eta negara awu-awu langit siap ya duh hebat kitu euy duh kompak tah mun rakyat geus ngahiji kieu nya euy da ieu mah kumaha atuh dalu papisahan sok pada lumampah anjir kolenya ya tuh ngalengkah deui eta mah lir kilat we waduh permios los permios kaula nun siap los permios dadeka kalah ti tajong cacak anak cikal Pak ayo abdi kedah milu jeung bapak we saya coba mudah-mudahan aya dina kasalamatan urang sadayana ayo jak ka mah heula geus puguh we abdi bade ngampihkeun heula itu atuh bueuk sia mah batur mah anis kembang anis cacing ngukutnya ieu mah bueuk karunya resep beungeutna asa nampa popotong alah ampun jika cek iso heuh si dawala mah kadung goreng patut bogohna teh da kadung geulis mah teh mamungeun mak doana we mak kaula nun hanas ye cai tos asakeun datos karasa sarina bapak dek bajuang nyingkahkeun kaduliman kasarakahan kamurkaan anu aya di negara awu-awu langit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra timalan doana mudah-mudahan salamet
Ayu Agung Babarwi teh samia rempel godong samia pangpange sekar mekar inggalike pandele si pandana aru banglus lampahipun ieu Dewa Nur Cahya Duh kalayan Sang Hyang Nur Geni Nur Banyu Nur Bayu Nur Bumi Lur sami pada ngajalankeun pansen ngawartosan Gatot Kaca Bima ogen newak Arjuna Duh dikersakeun Arjuna parantos tiasa sadar tina ditenungna ku ieu denawa Iya ge wah sakitu siap siaga sadayana atuh Gatot Kaca anu dina waktos ayeuna pikeun naliti kaayaan perbatasan negara au-au langit nyaeta nyerang ti palih kaler pikeun ngansurkeun ieu jurig anu nyeluri setan sumaramah kelong anu newo-newo Dah anu ngahaja nyebar luaskeun ilmu sesat kaayaanana halumampah Raden Gatot Kaca watak wantos satria pinilih tani Iya ge kan ya ya abdi pot kadieu mane bagja si cepot ieu Kalaras Aden kaula ieu aya anu bade kenalan sareng agan Duh. dieu bawa Cek cana kenya hei ahoy ahoy hei ahoy 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 mana-ona di situ elah aduh lain dah jelema teh panayaga teh kawas kanu gelo we kabdi teh ngahareureun diuk hari-hari batakak saha anu ngawartosan aya jalma anu ngaku Sang Hyang lho Sang Hyang naon Sang Hyang Nur Bayu Sang Hyang Nur Bayu iya seueur agan Sang Hyang teh cek abdi itu aya nu nyampur ka kasihna teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya oi da rupina ieu teh rupina pilawaneun eta Sang Hyang naon teh anu ngajajah teh Sang Hyang Jagat Netra Sang Hyang Jagat Netra teh pilawaneun teh geura Sang Hyang deui Duh abdi ge Sang Hyang pan Sang Hyang naon Sang Hyang Tikoro aya anu bade kenalan cenah ka dieu kadi Aden Kasep teh Den naon Kasep das Sampurasun rampes sa ngaran kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya dupi panglinggihan mangga antos sedap ngeunakeun ieu Duh kenalan heula urang sami-sami bajuang nyingkahkeun kadoliman kasarakahan kamurkaan jeung sajabana siap Duh eta kenalan jeung di tukang ngeunakeun abdi anu geus nyaho aing oge cuman ngeunakeun deui we ah lih lali
Saha abdi Raden Sugriwan. Beres. Yang itu yang lu Jabri kenalan kayaknya. Ngenalkeun abdi ya. Ka saha teh? Oh, ka Aka, saha gitu teh. Syahrukh Khan. Ada. Bintang film India. Epan Cangkilung Kalah di lagu. ku epan papatong Kalah di bawah. ku epan colek Kalah di bawah. lecom Namun ontong. Perhirang liar mijak com giriwil hari ancam giriwil mawa epan rupa-rupa Apaan cerah? com kurunyut hari ancam sok kurunyut Ada yang salah apa yang plung kecemplung plung kecemplung di matelung kuku apung-apungan ngahaturkeun ieu ka Pak Haji Ade Kosasi milih bade ngusyup deui jajar lempeng panoman nampono mandi top tahlau mere dahareun mangga 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 diratuang gerak mangga ditanggung gadeyeun epan cangkilung Allah bilangku. ku epan papatong Allah dibawah. ku epan colek Allah dijelek. lecom panung belek lobulocom kaget kun nirahkan ningali ingkang sampun prapta sampun prapta lawala abdi saha ieu teh tarose kuagan satria ulah saha ngaran kaula teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Sang Hyang eta kula lawora teu nu lalawora mah kalong sare ngagantung Saya tahu mau cicing cicing hei Ayang aing geus digebes mah tuh, aya kesieun. kan ieu teh pejuang kan anu masihan ide Ya. ide naon yen ngepung eta penjahat teh anu kakasih Sang Hyang Jagat Netra teh di nagara Awa Ulangit ye ide ieu ada di kedah di usian ye nyata cara nanti pagar betis Wah, yo. itu ide itu taktik ieu strategi Ya anu boga skenario teh eta. anu kagungan skenario teh eta Bapak Ibrahim Aji aduh nuhun tapi kade dola nah anjeun di mana ke geus hasil moal minta moal nuntut jasa sepi ing pamrih rame ing gawe teh tagan kata jina teh Wah, kata jina teh tambah pamrih. ai biasana mah ganpan jelema teh nya iya pan anu kadangu ku agan ti kapungkur para pejuang sanggup toh pati jiwa raga nyawa kadekeun kasalamatan negara jeung bangsa tapi pan siseureuna mah aya mah tibalik kumaha sanggup ngorbankeun batur demi kauntungan pribadi Wah. Demi keuntungan keluarga. gitu Kan? iya siseureuna mah sanes bade ngawakilan rakyat tapi ngawakilan pamajikanana benar. geus Benar Kang. muakiat agan ka sincep Wah, kieu tong hina sia kasih cabutai mah kieu. ayeuna kade ieu geus nepi ka perbatasan bisi aya mata-mata musuh moal kan Oi. percaya
Saya tuh udah Kalau daerah nah tuh deh Kang. dia sakit juragan anom. Awas kalau bakal naliti ka hareup. Balik si saha teh. Daerah musuh. Hah? Eta teh saha? Si Encep. Aing nu ngawartosan agan ngaranna teh Sang Hyang Nurbayu. Nurbayu? Iya. Nya, eta teh saderekna keneh. Ya sincep kan eta ge. Si Encep keneh tah ge. Kade cing hati-hati pot. Lah cing hati-hati. Musuh leuwih ti urang pinter da bahaya. Doakeun ya agan. Ku agan atuh taliti leresan-leresan manana? Iya. Bade kumaha? Dik naliti ti awang-awang. Nyawang ti awang-awang. Pot. Gun. Awas tah hiji nyamperkeun ka tah. Awas hiji nyamperkeun tah Kang. Ulah hare-hare wae kade. Wolo wolo. Wolo wolo wolo. Nah, yo seuri we. Ya seri. Aya jelema euy. Hei. Saha ngaranna? Bau-bau bangsa manusia. Ah, nu mata kudu daek mani nya bau. Manusia mah bau eta mah. Ai kitu naon sih? Maneh warga negara mana euy? Kuring. Heeh. Negara Amarta sih. Dek naon maneh asup ka wewengkon uing negara awu-awu langit? Ieu teh negara awu-awu langit teh ka Amarta sawareh ka Astina sawareh ieu teh maneh teh nya negara di jero negara. Nyawal ka tu ka dieu. Paduli teuing nah. Heuh salah teh teh. Ngaranna maneh saha? Kuring? Heeh. Nurdin. Cak Nurdin. Nurdin pantes. Aduh. Hari itu kuring Komar. Komar. Aduh, dek kamarana atuh maneh teh. Biasa sih. Bade lebet ka negara awu-awu langit ieu bade nawiskeun barang sih. Barang naon? Abdi marek usaha. Heueuh, usaha naon, dagang naon maneh teh? Dagang barang batur. Dagang barang batur. Adi manangan batina. Heueuh, barangna anu rek dijual teh naon? Roti bakar. Roti bakar. Mana rotina? Pan bea ka bakar. Ah, na teteh. Naon? Ta ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding. Anya serang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digeuti sorangan. Pecahkan dagor keur pekulingis. Kuat, tai kuat pae. Sok pecahkan. Cikan sokah urang gelut jeung aing prung. Wait.
Nah, jika lu bingung, jika lu bingung, Erek teu bingung kumaha pan aing teh eleh. oh benar, Nah hanya di manehna nu ngagoler. dengar tidak Hei, aneh. hei. Alah. Apa nu di rumah sa eleh? Nah maneh jadi ngagoler, pokona mah hatur nuhun. Goblok sia. Alah. Lain menang kebahagiaan Aduh. kan? Menang kebahagiaan euy dah. Kan baik kan? Aduh. Baik ah. Aduh, anjir loba lu. Loba kan? Waduh. Arjuna deleges eling. Aing diudag-udag di dieu keribut. Wah, sia. Urang amartanya, iya. Mangsana ayeuna ku aing diancur ke negara coba. Woi. 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 Hoi. Siksa. Hui, oi. Gelo euy. Nyaan teu as. Luar biasa eta tanaga sia. Woi, iya. Alah. Aduh. Maju siap raja. Nyaan sakila teh. Sia. Aduh. Mbah. Aduh. Mamam. Nah, mamam Cenah. beres. Bere wae. Bere Ieu na bujur aing ye. lapareun. Tah. Aya euy. Tah mamam.
Aduh, bau. Hah? Bau. Mau? Oke, mau mah. Taya mah keraing hiji. Alah. Seger anu sorangan mah. Bau. Heuh mingkelanan aya keneh loba ieu ge. Nanti ke sakulawarga. Nah, basuh. Sarerea dulu. Ayo maju lawan Mama kaduwon. Aing mau asa-asa datang citak we. Lah. Belah mana jelema na? Eta belah kulon. Hah? Mana? Kulon. Ya. Ya Allah. Wah. Salayong. Darog-dog. Cangkil. Engap meureun. Engap. Hei. Nanaon. Alami bija deui ya. Aing mah kaduhung jajan baso heula aing. Walau tinggang ku batu paling aduh recir goblok siang utahan ka aing aduh sia teh utahan ka aing goblok Gocir. aduh recir goblok jaing Kebersihan itu pangkalnya kesehatan, sebagian dari iman. Awas bot, awas. Oh, ini telur teling. Dewek mah pangeunah-ngeunahna seuri nempo nu labuh. Ka dewek sing hati-hati kitu ka barudak. Wah, sia goblok. Puas dora ka aing. Tuna lampah eta kacarios ieu opat satria nur banyu nur bayu nur geni nur bumi nyaeta langsung lebet ka karaton nagara atuh Bima ti palih kulon Kresna palih wetan Arjuna palih kidul sami nyerangna atuh ieu parantos dugi ka pusir daya wala dia balad tamtama siluman selamin sampun masing pati tu makaning pelaya kantun ieu raja Syaha Sampurasun Denawa
Wah, ayah satria dulu opatan. Pikir melit kumaran di belak kanu kanu Ulah kaget dedemit. Itu muni rampag kieu satria. Ulah kaget tenawa. Mamu dikersa nama nada jamar pagi sampuran Ulah kaget denawa. Sang Hyang Jagat Netra kasumpingan ieu opat satria. Ieu nepi ka rampag ieu pendekar di mana ieu? Hah? Mun anjeun percaya ngaran kaula Sang Hyang Nurbanyu. Wih. Sang Hyang. Dasar wajeng aing. Kaula Sang Hyang Nurbayu. Kaula Sang Hyang Nurgeni. Kaula Sang Hyang Nurbumi. Dulu itu ieu Sang Hyang nepi ka cing paru cenghis. Kawasuung jadi. Rampak we nomor Dek naon dek neangan gawe ente dek ngahiji jeung wing. rek koalisi gitu. Hayu urang koalisi jeung urang. Hancurkeun ieu dunya raja-raja urang cenah taralu kabeh. Buta. Iya. Kaula lain dek babarengan ngahiji jeung anjeun, tapi rek ngusir anjeun ti tempat. Sabab anjeun ieu negara di jero negara. Sabaraha raja anu korban anu ngirim upeti unga bulan unga tahun. Ieu kaula rubakan nangtukeun nasib sok urang perang giri gamana perang toya gamana. Kiri ke mana? Giri gamana perang sabda saling gunung. Toya ke mana? Toya gamana perang sabda saling segala. Nem pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyekel sabuk belang tatu adu telu ampar tiga. Budak sakep. Nate ningali awak ngaing syakieu gedena. Sanajan gede anjeun, tapi ku ngahijina sararea sarua jeung anjeun gede. Moal teu ngeunah ieu ngarora keneh mangkeluk moal teu rarangu we tulangna. Tangtos keur meujeunna enak atuh. Keur meujeunna enang. Keur meujeunna rumangu mangkaning aing teh kanibal delebeuki daging jelema teh. Sok gerahakan. Gerahakan anu ngaran Sang Hyang Nurbanyu Nurgeni Nurbayu Nurbumi. Sok sia Nur Syahad. Ku aing dihakan ayeuna keneh ge mumuluk deuleu ieu isuk-isuk ieu aing ngakan daging jelema. Lajeng ieu Sang Hyang Jagat Netra Iya ge. nyalangapkeun bahamna. Malum denawa jangkung gede sihung rangeteng. Kalayan ngagunakeun aji gentra sewu. Ieu opat satria kasedot kana bahamna. Nyaeta digayem dugi kacing darorok dok tulang-tulangna. Doh. Awas siapa Ai boa-boa.
dulu itu si horeng opat satria bieu teh geuningan si Semar ieu meureun ku aing asa diadonan deui dihijikeun deui digayem teh beu pinter ta si eta tapi yakin geuningan ngalukur kari wujudna ieu bangkena wah sia ku aing dipais welo si eta tu aing lapar deui we ah pasti atuh aing mah datan nirata ngademen sampurasun saha ewo papule inggan rana Cahaya ngaran kaulah Sang Hyang Dewa Nur Cahya ye naonana anu opat bieu panserna dulu itu si eta si Semar hebat anjeun teh panserna nu opat bieu nyaan hebat mar maneh hese di akalanana hese di euneuk-euneukna ai kitu heudek naon maneh urang jogo jeung aing musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia sidik aing keur teu naon-naon der dieleketek duh kaduhung aing ngaganggu si eta tah kaduhung ampun teh nya tadina pangna diganggu teh supaya modar supaya ulah ngaganggu aing pe kitu geuning mati hese dieleketekna si Semar mah duh kudu kunaon nya elehna si Semar aing ada teu ngarti si eta mah diala ti gigir ti tareup ti tukang ti luhur ti anap teh sayaga kabeh awakna teh dikulilingku rahmat pitulung Pangeran Wungku da eta dikirna terus-terusan teu kena padkurullaha dikron kasiro teh aing ge nyaho dikir nu teu aya wates wangeunna saban kiceup saban angse saban deret ka kenca jeung ka katuhu teu leh eling aing apa Semar kana janji anjeunna sapanjang manusia cicing dina jalur anjeuna 5.000 malaikat dek ngaping maneh aing janji kitu baheula kokolot aing teh ila angin ka jalma iman takwa moal kuat ngagangguna aduh tapi panasaran ayeuna coba urang jogo sok aing dek balik deui kana wujud aing lajeng ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraya. Tu geuningnya si eta mah. Sok jeung wujud dia mah nikmat dirasa lah. Sok euy. Urang jogo teh jeung aing ari nya mah sia. Ti setan kumawasa moal leuwih mulya tibatan manusia sia. Aingnya sapanjang dunya ngadeg sia bakal terus ngagoda di dieu hartina pada jayana teh sakapeung aing sok eleh sakapeung sia tapi sia nu pangpaneurina eleh boga naon boga wangsit heg aing moal ngaganggu dia asa dia tong ngaganggu aing tapi lamun dia ngaganggu aing dituar ku aing di luar yuk udah hari ini dia mah yuk di luar jeung aing tuturkeun
Precisnya meri dek ngenog saya cuma ilumpang ti ukak-akak. Wah, sia ayahnya. Kresna Bima Arjuna ningali ti katebihan. Yayi. Yayi kaula nun kula Yayi Bima onta tingali tadi katingali panginten ku salira rayi leres nggih nu lebat sabara urang satria opatan Sang Hyang Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi katuturukeun ku Sang Hyang Dewa Nur Cahya limaan tingali keluar ti karaton saha si Semar geuning Kakang Semar hirup deui sia dan kitu teh babari leumpeuh Yuni sia diteuk-teuk sabariji cenah kumaha rumaos diteuk-teuk sabariji diteuk-teuk opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud mata kula gede hulu hirup teh rumaos benang kapangaruhan benang kaolo ulah kitu-kitu deui sapingkeun nanaon nya ieu didegung-degungkeun atos rai atos tuman pingkeun ulah kitu sia ngahajakeun pisan ka bida-bida atos Kang dayeuna mah kaula tos rubasa heuh ulah sakali-kali deui ulah nepi ka kitu moal atos atuh Kang geus atos ya Kang tingali ayeuna mah pejabat ayeuna mah ngabalodor kabeh teuing Kang tapi leung ya makana teu korupsi padahal atuh bagian aing nu kitu mah nya tong kakadap sagala ku sorangan cing meni kararitu cepot hampura kaula pot hampura cepot Kakang Semar Yayi kaula nu tuh numawi kedah dimumule oge eta ulu cupu Pandawa teh aing teu wani ka si Semar teu kumaha wani aing tapi ieu mah nepi ka ngahajakeun pisan lain sakali wae sia teh teu pinoda mah awas urang sok karasa sia bobot 1000 kati tenggelan aing dah mejeh deuleu luh kuatan kita pukul dari jauh pukul dari jauh mau coba ayo sok ajian kaula kekuatan kaula nyata Bayu Bajra aduh uluh warek aku nak kenal dul pamilis walah hebat Bayu Bajra iya dul pamilis
dengar sia Saeutik kumaha mah. hebat ya aki-aki tenaga dalamnya gitu. aduh ai lempang gerak tuwe kanyo kaula mah teu bisa neungeut ti kajauhan pot nya bapak aing mah Aing geus biji mah. cek aing oge aduh ulah wora deuleu heueuh ngan jelema raeng di luar naon cenah tuh ti kajauhan itu teh si Cepot Dawala teh anak Semar ai kitu ta eta ge anakna ge Sararakti meungpeung paningali jelema ka dewek si lain jeung dewek urang api-api gelut teungeul ti kajauhan ceuk si lain teh Bayu Bajra dak juralit dewek ceuk dewek dul pamilis dor juralit ayeuna sok sorabutana sada toke kagencet sia mah kieu aka atuh buta mung hayang semaring ya si eta mah mung eleh Halus wae. sok atulah kurang ngajar aing boga aja Bayu Bajra ngegeblek teh Bayu Bajra bakal ditibankeun ka diri maneh Bayu Bajra Sekali sewa. tah ayeuna si leung mah cing leuwih ti kitu Taletaknya galai tak. dul pamilis tah sok ayeuna la ilaha illallah Bawanya di mane ayeuna mimpi kageuleuheun sia mah Bayu Bajra dul pamilis Sing leuwih. dul pamilis dul pamilis dul sumang dul pamilis do si Badu. hek ngagoler weh saya hiji deui ti aing sok Sabtarnyu ya cing sok penasti kersayang tumampara Iya ge. ieu denawa dijamak kakuatan Aji Sabtarnyu Iya ge. atuh paburisat jadi seuneu lir cika-cika si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna Sang Hyang Rancasan hiji dua ampun Semar ampun kurang ajar sia saluhur-luhurna ge nu giruk mah burung amruk sia sagagah-gagahna ge nu murka mah burung cilaka sasakti-saktina jelema nu sulit pikir mah burung kacing cirihi kurang ajar sok deuleu ditunggu sia bongohna aing pek teangan jang Ulan. salamet sararea deuleu cu Alhamdulillah. hapunten we tidak kakirangan sareng langkung nanya cu Kumohon. ieu lalampahan rupina urang pungkas ku kemang tinetik sibaran sari tutup lawang sigotaka